Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sadayana urang urutan ayeuna urang siapkeun heula. Nah, mangga KM mana KM? Nah, mangga KM sok siapkeun heula KM. Saged baca doa dikawitan. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina dengan ieu urang tiasa kumpul deui di pelajaran apa ngajaran bahasa Sunda. Nah, mudah-mudahan hidup sadayana dipaparing kesehatan, kekuatan, keselamatan. Tiasa ingin saterusna dugi ka lulus tepang sareng dirinya. Nah, aya masalah nya di dieu kelas dalam 7. Nah, urang mungkin anu Bapak disaulat ajukeun panangan lajeng sebatkeun ayatnya. Ali Fikri Aruki ya. Alia Arisa Arhan Fadilah Citra Nabila Den Cahya Suci Jul Hulaifah Yoga Akbar Yuliansah. Nah, adik sadairanya gaya sakit atau biji ayeuna Bapak Hernanos kamari hidup minggu kamari hidup belajar non minggu kamari coba kaulinan minggu kamari hidup belajar kaulinan. Nah, minggu ayeuna aksara Sunda. Nah, satu acan kin hidup di Sunda. Nah, ieu aya indikator kedua, indikator pencapaian. Kompetensi dasar nyaeta aksara Sunda teh naon? Mengidentifikasi bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda sesuai dengan kaidah. Dan hidup kedah terang mungkin hidup di hadap terang bentuk jeung tata cara penulisan aksara Sunda. Anu selanjutnya nyaeta nyusun dan menyajikan teks aksara Sunda dengan memperhatikan ketepatan bentuk dan kaidah penulisan. Nah, ieu nyaeta nyusun terus menyajikan teks aksara Sunda. Lajeng ieu tujuanna peserta didik dalam belajar kelompok nanti hidup dari kelompok. Anu kelompok kamari teh di belajar kelompok dapat membuat tulisan aksara Sunda dengan memperhatikan bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda. Menyusun tulisan aksara Sunda yang dibuat kelompok dengan baik, benar dan percaya. Kadang bieu hidup sang kelompok kadang tulisan aksara Sunda. Nah, hebatnya ada mau tulisan aksara Sunda. Itu nya tulisan aksara Sunda. Nah, ieu aya sejarah heula. Sejarah aksara Sunda. Nah, kasih aksara Sunda teh aya kasih di Sunda aya aksara. Ieu aya sejarah. Dumasar kana catatan. Dumasar kana catatan sejarah. Aksara Sunda geus dipake ku urang Sunda di abad ke-14. Ya, jadi di abad ke-14 aksara Sunda tos kangge. Nah, di abad ke-14 aksara Sunda tos di tapi aksara Sunda nu ayeuna teh ada. Nah, satu acara di teh orang Sunda
ngage aksara Jawa kuno. Bisa ge aksara Sanskerta dan sama ada nama Jawa kuno. Aksara Jawa kuno mah kita aksara Jawa kuno. Tuh kan, dan dulu saya itu ternyata terus. Rasanya pernah jadi sama posisiun. Nah, terus aksara sudah kalau aksara sudah. Nah, posisiun K, ada kayak Ra, kayak Wa. Nah, di aksara sudah apa opat nanti kita tahu sampai opat. Nah, gimana sih aksara Sunda aksara Sunda umpama ayeuna dicarikeun aksara Sunda. Nah, aksara Sunda dibagi karena aya 1, 2, 3, 4, aya 5. Anu kahiji nyaeta aksara suara, aya aksara ngaranna, nu kadua aya aksara suara, nu katilu aya angka, anu kaopat aya raken sareng nu kalima aya tanda. Huruf salajengna nyaeta nga. Nga mah sapertos jet, tapi gituan nya eta nga. Lajeng aya ca. Kumaha ari ca? Ca mah jika angka 2 alur. Ayo jangan di luar Pak. Ca. Ca. Nah, eta ca. Terus aya deui da. Kumaha ari da? Da mah sapertos kieu. Tuh, jika dal. Jeda. Ya. Aya oge ja sapertos da. Ja sapertos da tapi aya kieuan. Nah, ieu ja nya. Aya deui nya. Kumaha nya? Nya mah sapertos ieu, ka dieu kaluhur tek. Nah, ieu nya. Tah ieu tak. Ieu tadi teh mak. Ieu tak. Aya deui na, nama sapertos nga di dieu jet tungkul. Nah, ieu na. Jet tungkul nya. Nah, lajeng aya teh ieu. Nah, nya. Angka 7 aya tongkolongan, aya topian. Ya, aya topian kayak teh kahujanan, cenah teh kapanasan. Ya, kayak teh kahujanan apa? Aya deui naon deui? Macan. Ya. Kaganga cana sapa dajanya ba mata haya lara. Wah. Nah, terang wa kumaha? Sok tuh. Wa kumaha? Video. Ayo selah. Wa kumaha? Video lah. Oh. Agung. Wah, beras. Emprak kage sai teh udah. Bulan di anak eta ja. Terus saya di fa. Fa. Fa mah angka 7 jiga fa tapi saya beneraan ka dieuna. Fa. Aya deui fi. Nah, ayeuna kan hidup tos pernah dibagi kelompok. Nah, ayeuna mangga hidup bagi kelompok kamari. Lajeng kerjakeun ieu LKPD. Aya LKPD kin diskusi. Kerjakeun LKPD na atau pancena nya gitu. Nah, mangga ieu LKPD na tadi kelompok ieu, lajeng kelompok ieu. Lajeng kelompok ieu kin kagalasan kelompok teh nya. Kin kelompok sareng kelompokna. Kin kelompok sareng kelompokna mangga
Keempat sareng kelompokna ina sok masuk. Keempat sareng kelompokna. Kapayun di kelompok, ini waktu saya kelompoknya. Nah, anu ID. Cobi, mana nih? Mungkin sakantenan cara kapayun. Anu ID. Bade. Coba ningal. Hati-hati.